Utama bahasa bahwa Allah mual datang berarti kain gas mah ibadah gesan kuari mah aing dekat kota mabok kuari sajelma anu teh nurut teu iman ka Allah nyaherat bakal diberi kendirian neraka sifatan bukan juga neraka. Sekarasa orang diasingkan kuari ku Gusti Allah di alam dunia. Mun ditanya asal usul aslina urang lembur mana, urang kampung mana, negara mana, hampir jelema paroho ka lembur aslina. Aya anu sama sakali geus teu ingat, aya anu pohoan, aya anu kadang-kadang ingat kadang-kadang poho, aya anu inget ngan mopohokeun, aya anu inget nama ngan bidu. Bidu. Urang teh urang lembur asli nama urang ditu. Jauh. Mantap, aya kesempatan keneh jang balik ka lembur urang asli. Ditungguan di ditu di lembur asli. Bisi kuari hayang balik ka ditu. Oh. Malaman nu kolot mah tereh lah. Lagi mawata. Besok dibawa buku langaranna Profesor Dr. Kiai Haji Supedi. Eta tere balik kalau lembur. Dua di dia jeung Haji Kobasna jadi. Istarolo jasa mun ngobrol nu diobrol dengan penyakit. Terus pulang dari itu. Mudah-mudahan orang bageun nu karolot tere baralik. Ya ampun. Nukolot kesenangan. Nukolot nanya begitu, kurang doakeun nu ngora tuh. Mudah-mudahan nu ngora tere baralik. Amin. Didoakeun eta mah geus aya ukuranana. Kulantaran jelema teh aya nu teu ingat bahkan teu nyaho sama sakali ka kampung aslina nu poho horenganan ieu manusia teh digambarkeun ku Kangjeng Nabi keur malolor baruta anasunyam manusia horeng keur malolor bararuta mata kukus ya Allah dikiriman jelema-jelema nu beuntak jangan hudang-hudang jelema nu keur hees jangan hudang-hudang jelema nu buta selalu dikiriman kukus ya Allah belah itu nu dikiriman kukus ya Allah ka dunia teh para rasul jangan hudang-hudang nu keur molor para nabi belah dieuna para wali-wali Allah belah dieuna pisan para ulama etalah jelema-jelema nu ditugaskeun ku Gusti Allah jangan hudang-hudang jelema nu keur malolor. Jadi lamun ukuran nu jangan hudangkeun nu molor teh rasul nabi wali
ulama ge ulama salafus sholihin atawa nuturkeun kadinya di luar eta teu bisa ngahudang-hudang jelema sanajan status kiai ai di Golkar mah moal bisa ngahudangkeun jelema sadarkan buya statusna hari di PDI mah endahan ka Badung mau bisa ngahudangkeun nu keur molor atawa jadi MUI sama ngahudangkeun dengan gundang doang orenganan jelema anu jangan ngahudangkeun manusia nu keur molor di sambarangan jelema Timur Jaya ge keur hee teu bisa ngahudangkeun jelema paring mencit kebo kiai mana deui nu teu bisa ngahudangkeun jelema kiai mana sih kiai di sini tak itulah keayaan manusia di alam dunia poreganan digambarkan ku Kangjeng Nabi teh keur sarare dibutuhkeun nu ngahudangkeun belah dieu model Abuya Cidahu cari Ibu Somi nu belah dieu nabe di Kosambi almarhum al-maghfurlah di dieu setiap haul di Kosambi sering kependak sering simkuring almarhum al-maghfurlah ieu dina kamawatan nyalakeun sering kapanggih nupinu ku Harisma jeung Tawadi lantarannya nama bentang mata hati kilok aya pasini jeung kiai lamun kiai jeung kiai pasini eta kiai boga kepentingan mun geus asup ka Golkar kiai loba pasini sebab loba kepentingan asup ka organisasi kiai pasini sebab loba kepentingan lamun aya kiai boga kelompok-kelompok kiai anu sering masinikeun berbagai permasalahan lantaran nyana boga kepentingan almarhum al-maghfurah dieu teu pernah aya kepentingan nanaon hiji bae sakumaha cek BHG tadi magahan amil nu cak kiai Abuya di dieu lafiyatun menang dibaca 5 wajah cak BHG mah 7 jadi pohon deui tanya eta sudah tidak berubah jadi 5 7 5 kadang-kadang 12 jadi gambaran manusia-manusia anu keur hees teh manusia anu keur terlena di dunia boga kepentingan dunia manusia hirup di dunia boga kepentingan dunia etalah jelema nu keur sarare rek pamarentah rek muslimin mukminin berorganisasi atau henteu sanajan kiai salaf komo modern lamun nyana hirup di dunia boga kepentingan duniawi eta jelema keur molor sebab jelema nu hudang mah hirup di dunia tapi dirinya teu jadi bagian dunia sakali deui nu bisa ngahudangkeun jelema nu keur hees anu lamun bisa kahudangkeun mata hatena jadi muka bentak lamun geus bentak nyahoeun ka lembur nu aslina oh lembur urang teh jauh di ditu ketika urang inget ka lembur nu jauh maka urang teh bakal balik ka lembur nu jauh korenganan boga aturan sebab lembur nu jauh teh ngaranna kahirupan sabada maut anu boga imahna disebut baitul haq imah kebenaran ketika orang hirup kuari di alam dunia tidak dengan bener atau nyaho karena bener tengah laksanakan bener atau ngalak laksanakan bener
cuman teu dihayati nya teu ikhlas, teu kapanggih jeung Baitul Haq, teu kapanggih jeung imah kebenaran. Ketika teu kapanggih makanya bakal diproses heula. Itulah lalakon hirup urang. Lamun urang teu inget bakal pulang ka ditu, atuh urang ge sarua berengan jeung DPR. Kumaha DPR? DPR mamang pangungpun jadi DPR. Maling teges asa maling. Dibahasakeun ge lain maling korupsi, abe urang lembur teu nyaho. Padahal mah maling jeung korupsi teh eta keneh. Nyana ngabahasakeun hebat. Pemerintah teh hiji-hiji acan anu teu korupsi eueuh. Ulah ngomong lain lalagaan eueuh teu korupsi, mun teu korupsi nyana diasingkeun. Eueuh. Lamun kula nyaritakeun ku di Indonesia sabaraha triliun duit Indonesia nu digunakeun sabaraha tapi defisit sampai 0,3. Nah, ieu teh kumaha lalakon Indonesia lamun lain korupsi moal bisa. Itulah para jamaahku yang orang nyaritakeun korupsi mah maning balik deui bae kajaritakeun urang hirup wae. Ulang bae aya nyaritakeun teh urang nyaho bahwa urang ka neraka. Itu kan teu sadar bahwa urang bakal ka neraka, teu sadar. Itu sadar bahwa urang teh asa bakal ka surga bae. Boro-boro ente anu celok ngaji ieu teh kiai Haji Pendi diajak bae tuh. Bangun ka neraka bangun. So bangunna deketna hampir ka neraka, deket dah hampir. Jangan kumpul lagi hati terpidelekeun bae. Mudah-mudahan nyana sanajan teh ka surga dilawang-lawang. Masya Allah. Disebut hese ka surga tidak babari. Sebab Allah malawangna teu pernah aya satpaman. Iraha bae datang ka Allah mah tumangga rek barang rek peuting rek saha bae lalaki awewe. Disangka babari ya hese sebab hampir jelema mayoritas ka neraka. Sebab teu manggihan bener, teu neangan bener, teu kapanggih jeung bener, teu ngalaksanakeun bener. Etalah nu hese. Lamun urang teu inget bakal pulang ka lembur urang nu asli. Lembur anu babarengan jeung anu maha kawasa, maha kasih, maha sayang. Anu harita ditanya ku Gusti Allah alastu bi rabbikum qalu urang pan ngajawab bala syahidna. Deket jeung Gusti teh. Ku ari urang aya di alam dunia di negara pengasingan. Urang lamun ningali Suriah masyarakatna ngasingkeun diri. Ningali urang kamari di Cina ngasingkeun diri masyarakatna moal kebel di pengasinganna bakal baralik deui ka lemburna masing-masing. Urang di dieu paling kebel mayoritas umur umat Kangjeng Nabi urang 63 tahun. Haji Pendi geus hampir 70, kukula geus diusulkeun kula loba teuing leuwihna. Kula obat kabari. Leuwih loba teuing. Jadi protes adil jeung. Tapi loba nu handapkeun ti Kangjeng umurna nu 50, nu 40, nu 10 geus baralik ka dieu. Masyaallah tadi. Nah lalakon urang hirup di alam dunia kiwari teh hampir-hampir urang teh henteu menerang dina rel bener. Sebab urang teu pernah menggali, teu pernah nyaho nu kumaha nu bener. Sanggeus nyaho kadang-kadang teu dipake bener teh. Saeutik bae urang lamun nyaritakeun jelema kafir geus jelas teu benerna. Lantaran dihirupan ku Gusti Allah, diciptakeun ku Gusti Allah, dibere segala rupa ku Gusti Allah, tapi henteu ngimankeun ka Allah sebagai pangeran. Buah kawarah sama kafir. Kafir nu ngaran Yahudi, nu ngaran Nasrani, nu ngaran Hindu, Buddha dan lain-lain sebagainya jelema nu teu nyaho kapangbalikan deui
jauh-jauhna lembur pangbalikan sehingga nyana teu jauhun bakal balik deui. Belah dina aya nu nyaho ngan api lain. Wallahu a'lam.